Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu di sareng simkuring Mang Aduy mohon urang ngadongeng deui dongeng hanca kamari nu judulna Lalampahan Si Kuncir. Kumaha kabarna kaum dangu sadayana di dinten ieu nu aya di daerah Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Cianjur, ke orang Bandung, senanya ke orang Purwakarta, tehilap ke orang Sukabumi, atuh ke orang Sumedang, atuh dikumkeun wae ka anu ngupingkeun ieu dongeng di channel Mang Aduy ieu. Atuh tehilap ke kaum dangu sadayana nu aya di luar negeri menuju ngejar cita-cita cenah demi keluarga mohon nu aya di Arab Saudi, di Riyadh, di Damam, di Dubai senanya mohon tah ka orang Dubai, atau di Hong Kong, di Malaysia, di Singapura, atau cenah mohon di Singapura eta cenah Mang Ayi nya nu di Singapura anu sok komen di Facebook Mang Aduy mohon wilujeng ngupingkeun wae ieu dongeng cerita Lalampahan Si Kuncir dina channel Mang Aduy ieu. Kaum dangu sadayana carios Lalampahan Si Kuncir di seri nu kamari teh dugi ka Bimimin keur tarung jeung baladna Kirais. Kumaha atuh kaum dangu sadayana carios salajengna teh mangga atuh supados teu nyangkolong kana waktos urang kupingkeun wae kumaha jujur carios Lalampahan Si Kuncir ieu. Sok yuk. Curelat cileng Bimimin teh langsung wae ngahambatkeun tonjokanana anu beruntun ka dadana Kirais. Atuh Kirais gen teu bisa pola kaya deui ayeuna mah. Eta tonjokan nu beruntun nanti Bimimin teh keuna kana dadana. Jebrot jebrot jebrot. Kebrung. Langsung wae eta Kirais teh langsung nambruk geus kitu orolo ngaluarkeun geuting lambaran. Cek puding ya naon sia geus ulah ribut wae tah ayeuna mah karasa kumaneh sok ayeuna lamun kieu erek kumaha sia kitu atuh omonganna eta Bimimin. Tapi teu musri lah kaum dangu sadayana siut we aya cahaya nu nuju ka awakna Bimimin. Tapi Bimimin maehna teh panonna geus ranci geus maehna teh langsung wae loncat ka kikireunana siut blos atuh eta cahaya teh teu keuna ka Bimimin. Geus kitu Bimimin teh rikat maehna teh ningali saha anu nyerang ngabongohan. Kebe atuh Bimimin teh kaget kusabab anu nyerang Bimimin teh nyaeta Ki Geheng. Maneh teh aya pangabisa bibi. Atuh da kuring mah ngan kuring ngabela diri pangresa. Oh maneh teh ngabela dirinya, tapi kuring geus curiga ti maneh di awal banyak maneh geus bisa mempertahankeun hayang gawe jeung dewek. Lain kitu pangersa sim kuring mah ngabela kuring ngabela hungkul si Aji nu erek ditandasa eta ku si Rais. Emang naon hubungan anak eta si Aji erek disiksa ku Kirais gitu atuh pananyanana eta Ki Geheng ka Bimimin. Atuh Bimimin teh baralak we nyaritakeun kajadian anu kumanehna kanyahoan. Geus dicaritakeun kabeh awan disumputkeun kabeh dicaritakeun. Tah gitu pangersa. Oh
gitu geningan. Jadi si Kirais jeung anak buahna teh nyiksa si Anang nya pangsa gitu, makana kuringin kaget kuring teh di mesti inget jeung babaturan jeung balad mah ulah sok ribut gitu. Tapi geningan laina angkah iya tak kira isteh angkah nyerang kuring atuh si Aji gen tadi naik misa teh da geningan budak detik gitu genan aya wani eta ku anak buah kira isteh da judi serang wae. Oh jadi gitu kejadian anak teh ke ayeuna mah urang tanyakeun heula masalah maneh boga kabisa mah kewe ku urang caritakeun angke uang tanya maneh teh. Tapi ayeuna mah geus we mana si Anangna atuh kaum dong sadayana pimimin teh langsung wae nyamperkeun si Aji jeung si Anang tong sila si Anang jeung si Aji teh kata mah pimimin teh langsung wae nyamperkeun ka Gigeheng. Anang unaon maneh teh lamun maneh teu boga dosa mah da moal mungkin beureun di huruf eta ku anak buahna Kirais. Mun pangersa sim kuring teh tadi di jero ningali aya jelema nu nyurigakeun tupak ting-ting jos. Tapi pas kuring rek noong ka kamar pangersa da kusabab eta jelema asupna teh ka kamar pangersa atuh ku kuring dek diintip kusabab jelema eta teh nyurigakeun. Kuring geus 3 kali ningali eta jelema asup ka pamar mangersa tupak ting-ting jos. Ya ngomong jeung si laing mah di laki itu nya Anang. Tapi jelema teh nu kumaha Nang anu geus wani cucungah erek asup ka kamar dewek euy. Kieu pangersa ciri-cirina teh manehna pake baju sarwa hideung bari diteregos tupak ting-ting jos. Oh gitu dia kade si lain nyamperkeun dewek. Mangga pangersa jebrot atuh eta dadana si Anang teh ditonjok ku eta Gigeheng. Pas gitu si Anang teh langsung wae maneh teh namru. Ningali kitu si Kuncir kusabab mainna teh teu asup akal. Nah si Anang pas ditanyakeun kitu pas mainna ngajawab juk ditonyok eta ku Gigeheng. Bangsa kunaon ditonyok euy eta si Anang teh euy kalunya tuh. Pan manehna teh pan ditanya beureun nya ku pangersa. Tapi pas manehna jawab kitu kan kunaon make ditonyok. Pangersa mah maneh kitu euy. Atuh da geuleuh dewek mah. Maneh ngobrolna teh saeutik tapi maneh panjang dina nadana teh kitu. Atuh kaum dangu sadayana si Anang teh diudangkeun ku si Aji jeung ku Pimimin. Geus udang mah si Anang teh langsung ngomong wae. Aduh jadi kieu geunian urang teh. Aduh pangersa mah ngan kitu. Kuring teu nanaon gen laju ditonyok bae. Man kumaha nanyakeun lain. Tuh kadenge teu suara si Anang kos mah ayeuna. Oi. Suara si Anang jadi robah kitunya. Hebat euy. Atuh si Anang
si anak yang kaget kaum dangu sadayana kusabab ngomong teh manehna robah jadi gitu. Oh nyok, ngomongnya jadi kieu untuk kos tadi ayeuna mah bisa cepet kieu geuningan. Aduh atuh nuhun pangsa turun aduh nuhun. Mending keneh gitu tah omongan paneh teh anak daripada maneh ngomong kos tadi mah. Ku kami gen kadenge nama nih kumaha teh ya. Atuh bibi ayeuna mah ubaran heula itu sih Rais harunya atuh sok da kumaneh nu bisa nageun. Atuh kaum dangu sadayana mimin teh langsung wae manehna teh ubaran tatuna Ki Rais geus sager kitu Ki Rais geus pentingan mimin teh sasadu atuh geus kitu mah Ki Rais teh dibawa ku anak buahna. Mimin bibi ayeuna kuring hayang ngobrol jeung maneh. Oh mangga pangersa. Atuh kaum dangu sadayana pimimin jeung Ki Geheng teh maranehna teh dua teh asup ka imahna Ki Geheng. Geus nyampe ka imahna Ki Geheng tuh Ki Geheng teh langsung wae nanya ke pimimin. Bebe kuring mah erek nanya ka maneh teh ari maneh teh boga hubungan naon jeung si Ki Udas teh. Kebeug atuh ditanya kitu pimimin teh kaget sabab Ki Geheng nyaho Rusia manehna. Kieu pangersa anu sajujurna mah kuring ka dieu teh keur neangan nu jadi lanceuk. Berarti Ki Udas teh lanceuk maneh. Mohon pangersa Ki Udas teh lanceuk abi eta teh. Geus lila kuring teh teu papangih jeung manehna. Pas ka dieu geuningan ieu paguron teh geus dikuasai ku eta si Bargejul. Atuh kuring teh pura-pura we pabantu di dieu teh padahal mah kuring teh keur neangan jadi lanceuk gitu pangarsa. Syukur atuh syukur da kuring ge ka dieu teh lain hayang wasa ieu paguron tapi kuring teh sarua keur neangan si Udas. Emang kunaon kitu pangersa neangan eta nu jadi lanceuk. Ya lamun hayang nyaho kuring baheula jeung si Ki Udas teh sobat muda kuring teh heula teh hayang jadi jago hayang ningkatkeun ka bisa hayang nguasai ilmu ti kitab nu dua atuh nu kahiji kitab nu kahiji ku kuring teh geus dikuasai eta ilmu dina kitab eta teh tapi rek nguasai kitab nu kadua kuring teh dibohongan eta ku si Tregos Hideung teh da Tregos Hideung
ngaranna nama eta teh Ki Uud teh jeung kuring teh baheula sarua baturan. Tah pas kuring lempang di sisi jurang didinya teh aya nu tulung-tulungan ku kuring disampeurkeun pas erek di tulungan ku kuring teh. Nah geuningan kuring teh aya nu narajang atuh kuring teh murag eta kana curang. Tah kitu. Oh bangsa, tapi naon hubunganna jeung Ki Udas? Oh kieu eta teh sabenerna mah ieu teh moal dicaritakeun geus saha ku kuring teh, tapi da geus kagok ayeuna mah geuningan. Kuring teh baheula saencana hayang jadi jawara anu pinunjul teh boga anak awewe. Terus ku kuring teh dititipkeun geula ka si Udas. Tah kitu matakna gen kuring neangan Ki Udas teh. Tapi pas ka dieu dengan Ki Udas teh nu nyahun aya di mana. Oh gitu pangsa. Gitu hari maneh ngaran teh saha tuh anu sabenerna iya bangsa ngaran kuring mah nu katelah minta arsi si tapak hideung. Nya da anu nguasai tapak hideung mah ngan Ki Udas berarti jeung maneh kitu atuh kaum dangu sadayana obrolanana eta Ki Geheng jeung Bimimin. Geuningan Bimimin teh ngaranna teh Minta Arsih nu katalah jawara si tapak hideung. Bibi ayeuna mah geus kieu we kuring da kikian teh mung teuing nu aslina mah teu sarua jeung hate kuring jadi kieu teh atuh kolongan bodas kolongan hideung ku kuring ditampung di dieu teh sangaja ameh ngondang kadatanganana si Tregos Hideung. Tapi geuningan si Tregos Hideung teh ngeusirna ayeuna kudu kumaha atuh nya kuring teh ti kieuna jeung eta si Ki Udasnya. Kuring gen bingung pangarsa. Kuring gen bingung ieu teh waktosna seep. Kaum dangu sadayana waktosna seep. Insyaallah lain waktos urang lajengkeun deui ieu lalampahan si kuncir ieu. Atuh mangga nu teu acan subscribe di subscribe heula nya channel Mang Aduy. Atuh di like dan komennya mohon. Om dangu sadayana sengkuring Mang Aduy amit mungkur amit mundur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.